Di balik lalaki nu hebat pasti aya awewe nu kuat, di balik lalaki nu gagah pasti aya awewe nu soleha, di balik salaki nu nyandung pasti aya Pamajukan hayang malapung atau hayang digayung kumaung. Nyandung we ngomong teh. kondisi hidup sekarang mah meni ingin be aja we. Berduit, bersyukur, bahagia bersamamu. Satu lagi, naon? Bagong. Arek teh rieut kumaha hulungan kur hiji ari pikiran aya meureun 100 mah maneh kamari beda rada gaya ulin geus gajihan jiga nu aya meureun 50 wae mah isuk digantian ya aslina aing mah Jalama ayeuna mah baroga indra ketujuh, bisa ningali kesalahan batur tapi buta karena kesalahan diri manehna. Sakapeung mah euy sok hayang bebeja ka bobogoy api euy. Cenah dihebos dahuluna euy. Hebos dahuluna euy. Aku pandang banget jelema nu teu puasa. Hare barang hakan siga nu teu sieun doraka. Dekat tempo banget na ukur katanjo sukuna. Beresnya tuh tuluy ngaleguk sagelas kopi udut.